capek hate, capek tanaga, capek segala-galana pokokna maring kieu teh. Halo barudak, assalamualaikum. Panggih dieu jeung emak anak dua. Nah barudak cerita nama poe ene teh urang teh dek moe parenya dikarenakan ti isuk meluk teh barudak hujan wae. Jadi ieu teh sekitar jam 11-an barudak urang teh dek moekeun parenana teh. Tuh barudak sakola geus sabaraha leuk barudak. Pasti dalam dek popoe teh sok loba iklan barudak lamun aya batur laliwat teh tuh urang teh kan sok selang ngobrol heula. Tapi tenang barudak daleungeun mah urang teh masih gawe nya. Walaupun sok loba ngahuleungna barudak geus ayeuna barudak urang akutan parenanya kadinyakeun. Ki hungkul teh barudak ari salaki keur eueuh teh menikahkeun sok capek hate asanana teh. Ari teh dipoekeun atuh da jadi ieu teh pare teh barudak. Soalna geus 3 poe diungkep. Jadi ayeuna mah barudak meureunnan maksakeun we nya. Mau tidak mau pokona mah kudu beres ieu teh kudu kapoekeun barudak ameh kahergeun saeutik-eutikeun lah lumayan we. Tuh nya cek urang ge geus selang ngobrol di daerah aya batur liwat teh barudak urang masuk tarakeun teu biasa kitu nya lamun repeh bae teh. Tah ieu teh barudak geus kana giribig anu kadua nya. Nah cenah teteh make jangku sorangan soalna barudak si salaki teh keur ka rumah sakit. Jadi imah teh sorangan barudak eueuh ti taheun nya. Maksakeun ku sorangan keunai barudak piraanan moekeun pare da babarinya nu penting mah pas ngangkatana we meureun digusur wayahna teu diangkatkeun soalna beurah dan nungguan pare mah barudak lila da eueuh hayam ayeuna mah urang beberes heula ka imah. Geuningan dina meja makan ge meunikakeun babayatak naon teh aya piring aya kadaangan aya naon pokona mah aya sangu haseum teh barudak urang kumpulkeun kadinyakeun jang entong. Susuganan atuh barudak ieu teh nya teu hujan bari nungguan panas we atuh ieu teh lebar geuninganan cuaca. Pan ameh geunah ari bari beberes mah barudak engke teh pare garing beberes geus beres. Pokona mah kudu segala gerecep barudak ari boga budak mah nya. Alas sia barudak teu kungsi lila geuninganan ieu teh barukanan geus hujan di urang teh papetor sorangan barudak eueuh batur. Teu kungsi 10 menit acan barudak moe teh geuninganan langsung ieu teh geus geredeg di hujan atuh urang teh riweuh sorangan. Tah dina kieuna barudak urang mah lamun moe pare teh sok capek hate capek gaweanna teh dina kieuna pas karek ge moekeun geus der hujan. Jeung salahna urang di barudaknya usum hujan ngadonkakeun dibuat. Ya resikona atuh jadi parena barudak. Geus capek gulungkeun di dinya barudak berat diangkat. Ari geus beres si abah ge geuninganan eta datang ka imah urang muru gegeroh barudak. Masyaallah tabarakallah boga bapa teh menikahkeun bager mangge gerohkeun ka anak. Nyahoan meureunnan sing talam ru eta gerohaneun tapi geuninganan teu angeus barudak gegerohna teh anggere baca cak eta dina wastafel teh. Nyakeun dae lah nu penting mah gerohaneun nu namruna geus eueuh barudak aya urang gerohana dituluykeun ku urangnya sabari dibersihan eta na. Tah sakitu heula barudak see you next vlog bye bye.